Aya BH we di poe. Da ngalepak atuh. Itu. Cicing. Ya rupina eta can aya maksad mesin. Ulah bade dipaksa cicing geblok. Wah, sia teh kamina-mina teh. Tong iring nyarios uap ikan nyarieun jempe we mending oge. Da moal dianggap sia teh. Pengaruh. Lain level dalam bicara di nu kieu. Cicing. Wah. Naon sia teh kadunungan mah patahan. Aduh, meuni kumawani teh. Kumawani bangsa sia. Eta dunungan di papan. Sanes ya. Bilipa. Ayana. Ai dipaksa mah da moal. Cing jaro. Dek dikamanakeun wibawa komara dunungan nepi ka daek di pepatahan kudu kitu. Cing. Hah? Notoro gadisial lauk buruk milu mijah. Cing jawab buah kan. Ya rupina saleuheung keneh lauk buruk milu mijah nun. Jeung tibatan lauk mijah milu buruk. Alah beres teh mah. Coba itu nya. Ya. Balik-balikeun euy. Maka jeung malik-malikeun sia. Tutung teh dibalikeun mah nun. Sae buah. Ngeledek teh mah. Ngeledek ragaji ke jahuluna. Asa kabina-bina teh si bangsa. Nya. Dan si Semar mah turunan juri jarian cek ama oge. Turunan uka-uka teh nu kitu teh. Si gentayangan teh eta. Paingan ai malam Jumaah sok aya gentayangan nya teh si eta. Tewak. Kang. Sumpah kapihatur ulah. Naon sia? Dek naon? Ari kasyauran teh teu payus munguh diwiku teu wajar aya di panita. Teu ginging aya di resi eta kasyauran teh. Asa ngeunah jang dirina. Hah? Semar teh jelema sarua aya rasa. Beda teh sangsara rasa. Saka campleng ngomong je. Bobak kanya Kang. Hah? Aing teh panita dulu. Aing teh utusan Astina dulu goblok. Aduh eta pas. Emangna hak asasi kuring salaku manusia teh rek diukur ku tungtung sapatu silaing. Benar. Dume silaing utusan raja. Eueuh Kang. Teu bisa adil teh keur sararea deuleu euy. Da boga harga diri. Arjuna. Ada Kang itu. Pak Kang itu jaga anak. Tong dipaksakeun itu bogoh. Jaga anak. Jaga anak raja ada raja jeding teman. Masih model abdi mah saya tepak suung. Aya Kang model abdi atuh. Mun sieu kawewe nu kumaha oge seneng. Boleh konyol kan lagi resep. Ibu atoh boga lanceuk norma. Jeung tibatan aing hayang ka ucing. Pikir ku silaing. Teh normal teh bener. Gatot kaca. Halimot. Alik Kang. Alik. Aswatama ulah ngudag tuh. Sila dewara. Urang warah tambah hiji seulanan. Tah kitu kan kedu ku abdi cicing. Paling gak akan Aswatamanya. Aswatama. Kadi silinjong. Kan antep sila dewara kudunungan. Pilih kirang tanaga ku abdi ulah hiji mun. Dah cicing mundur. Ai tunjuk. Lamun dibere kasempatan dewek gelut jeung Aswatama, tingalikeun mundur. Hah? Mundur. Ari diuk dah hegaret. Lomang. Dewek batara seuri. Naha da mineng teuing satik ti kebrus teh. Astina.
udah untuk dihalangan kayak mah. Wah, masih kayang Mupus keyang maksud nama kurang maring. dek daek dikawinkeun kurang ajar. Wah tiasa kasepuhan. Lamun teu daek aya dipareskeun ku ieu teh. Jagakeun. Upami salira kasepuhan bade maksa mangga. Samplakeun letak-tak atuh pakeun sapegatkeun bung salawat. Keluar getih saten sama karena sadami keluar nyawa tina raga. Kurang ajar. Sawias ku abdi lah, ku abdi. Cicing sanu gelo. Akang. Lain gele-gele tinggal akang itu gelo. Gas. Disebut tu gelo aing. Amak disebut gelo mah tuh. Bida-bida ting tengeuna aing. Gas kan bae. Tidak kelek. Aduh, ampun. Tegala, Balapati, iya. Halibut. Aling. Hari. Mudah-mudahan ya kan. Milih kirang tenaga sama teh abdi 3 kali. Banyak batna kan. Pak Haji Sidik gitu. Abere. Nyingkah siap. Nyingkah pun. Nah, nyingkah. Hanya nyingkah. Permio satu, sok. Curi siap. Do gebro he mah. Ngomong kaing. Jiga ini. Alah. Permio selan ini. Dek naon siap. Dek neungeul ngan kapangi. Leret sebentar. Leret sedikit. Ada kelengahan. Ada pangpangan. Kelo siap. Boleh dong. Bunang euy. Bunang. Babuk tuman. Babuk, Ayeuna tadi babuk. Tarik. Oi, Bentar itu ngadengeun. Kagan keunana? Cabut seuy. Aduh. Modar sia. Bida-bida teuing maksa kan umum. Anak itu sarwana kan. Bah. Halo. Mamam. Mamam. Mo. Eta mah ulah dituluykeun. Kayak itu udah pilih mobil. Alah. Jangan. Udah. Aduh. Hei. Ampun. Ulah maksakan umum. Bahagia atuh. Matak naon eta putri teh lamun kadewekeun. Heh. Nyu mah aya nu embung dipaksain daek henteu. Hare-harekeun. Cing mikir saeutik atuh. Sabab urang teh cing boga pikiran. Lamun mungeun maka itu na ge dina rumah tangga teh moal beres. Cing mikir saeutik ka urang teh. Pek pikir ayeuna ku di dinya. Kitu tah. PPK bulan teh ada mah. Aduh. Ini asa bebas tapi. Satu teh euy. Benang. Babuk tuman. Rok. Kasaha keunana? Tengor sia kuing. Mina-mina ting pikagilu sia teh. Aduh.
Ai bulelag barenog. Segitu deket tatarakeuna sia. Lu sok bisa ya kapanasaran. Ampun. Sampurasun. Rampes. Punten. Mangga. Alah. Nepi ke tempat ieu aing apruk-aprukan. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha di luar? Abdi. Ya. Saha di jero? Ya, da garelo, sia teh mah garelo. Bogana di mah. Garelo. Mangga ka dieu kalebet. Lan, Kalebet. senana dipaku. Ka dieu kalebet. Euy. Aya nikah. Aya euy. Aya pribumi na. Oh sing buru-buru hanaang aing hayang nginum gitu. Minta sambung gitu. Alah, biasa abdi kalebet. Mangga. Maka. Ade akang. Naon beok gitu. Anis Kemang beneran. Nyata kade. Heeh. Tiasa lebet. Mangga. Ieu teh pun anak kulan. Kulan? Pun anak. Putra. Lerat Aduh. Jika kumainung Punten. teu nanaon. Aduh. kelepasan dari Widil gitu kan. Laras putra pun anak gitu. Istri pamegat. Pun anak teh lalaki. Pamegat. Laras. Duh. Tos sabaraha taun yuswana? Wawalasan. terus nincak 15 Lain gede hati aing. naon gitu Sugan teh aingnya nu goreng patut teh. ngemplong gimana Aya nu leuwih geuninnya. Lain aing kumaha indungna teh teh. Dupi ibuna ka mana? Kapungkur gitu teu aya. teka urus ku indung mata gitu Hayang naon nyiramna nya teh budak. Bisa jadi hayang tikotok teh baheula. Gusti abdi ngahina dina hate. Padahal sadayana oge sanes hinaeun. Utek tong walang taga roh peti gogodongan sadayana tunggal makhlukna. Punten Gusti, astagfirullahaladzim. kalangkungan Sareng saha? Abdi, Iya. sarang pun bojok lah. Sareng garwa. Sumuhun. Cenah kalebet atuh. Euy. Kadia. Nah geuning ka garwa teh Ai namina. Sampurasun. Rampes. Bisa jadi euy lo pada hari nu kieu mah. Santri ge loba garulis. wow itu Oh, cantik juga nih menang jodoh ini dia. Puntene sepuh ya abdi kumaha wantun ieu. Mangga linggih. Alah. Dugi ka sarareungit kieu seuh. Mangga linggih. Kade akang atuh. Nah, toke mun disagede kitu dari itu. Hei. Iya. Naon? kerjaan kan Hah? Naon? Na teu kadenge henteu. Oh da canpok atuh.
putrana putrana anu balik saja nu itu nu balik pek tanyakeun ki ya teh putra leres pun anak la ilaha illallah punten acukulan teh sawios rupaan nepi ka kitu sugan teh aing nu goreng bacot hanya tak kitu mangalingih bade cep sabari hiji kagungan putra teh mung hiji we ieu dupi ibuna parantos teu aya lu watos atuh bangsa naon teh ibuna teh nah biasa we manusia kaulah modeki tenang ngomong teh teu karasa nyinggung teh ka batur udah aneh atuh saha teh anu ti mana bade angkat ka mana abdi lah pamidi pencanten mah abdi teh aher naon aher teh Gubernur Jawa Barat teh Ahmad Heriawan gubernur eta mah atuh ngaran batur dipake cicing gitu eta anu pengker abdi Messi tukang naon ari Messi namanya Messi pemain naon Messi teh pemain keleci jelema kurang gaul maruraga itu mah tukang ngadu karet di mana lingi abdi lah di kampung rambutan sih aya tanu pengker abdi Bekasi Timur bade angkat ka mana mulih ti mana abdi lah abdi teh nuju milarian Jami sin abdi teh ti Buser tiga gana si gana milarian buronan lah buronan muhun jang buncir ketengaran teh budak buncir naonana ngarana dulu kumaha bentuk nenehna teh si Ucir cenah di dieu mah teh anakna teh heeh kumaha indungna ye euy salira teh nuju milarian buronan muhun lah milarian jelema abdi teh penjahat sumuhun ulah di lemur teh teu kaur nog hayam teu kaur gadis ngajualan awewe teh jelema teh germo ngajualan awewe keur digawe ka luar negeri iya nu digawe ilegal TKW TKI saha ngan sampe diinitkeun teh awewe masuk diheureyan heula ku manehna saha ngaranna Gatot Kaca goblok teh aduh ngawiwirang batur sih dicekek wae sabar cil tah mimiti tahan puasa anjeun kumaha ai dipitnah teh kumaha ai dihina teh alah sumuhun aki eta si goblok jeung jeung aing jualan awewe bangsa sendal ongko saha teh Gatot Kaca milu jumahan
tuh di duit euy cokot euy. Awas dalang ngana duit. Ti ibu hajah teh dulu. Jadi pangna diteangan teh jahat gatot kaca teh kulan. Wah, milu jumaahan kawas nu heueuh. Batur mah ngeureup ngulon, ngeureup manehna mah ngidul. Jeung tara make atahiyat deui. Lamun teu make atahiyat teh atahadol manehna mah. Teu sangka. Lain eta teh. Nepi ka kitu fitnahna nya si eta. KPB-akan sih. Lain kacida nya. Sesangkleng teh. Jadi tah aki menawi geus sakadanane abdi teh bade tumaros. Kinten-kinten eta Gatot Kaca bakal panggih deui jeung abdi. Moal. Nah aki natos maot. Lain tos maot. Makanya Gatot Kaca bisa ngapung, moal nabrak gunung. Pangna moal panggih teh sabab anjeun mah tukang bohong. Tukang bohong? Iya. Bohong naon ari kuring? Bohong naon ari kuring aki? Ai ngaran batur dipake, ngaran sorangan disumput-sumput. Nah, saha ngaran kuring? Tong nanyakeun ka bapana. Tah anak kaula uji ku anjeun. Cir, ulan. Pindah ka hareup. Sok uji. Abdi apa? Sok. Punten apa? Sok. Kini. Tong seri. Beuki deukeut mun beuki sidik deu. Jedingna. Ruwidiana teh katempo pisan. Sok tanya we anak kaula. Cing na saha ngaran kuring teh Cir? Tong gede bohong maneh. Bohong naon si kuring? Da lain. Nu sapana lain akhir maneh teh. Saha cepot? Lu anjir. Gusti. Eta Nyahoan. Hebat tuh. Aya eta nu tukang dawala. lain Messi. Anak saha kuring? Semar. Aya anak Semar teh sabaraha hiji? 3. Nu kahiji si Cepot. Oh maneh. Nu kadua dawala. 3 Gareng. Ka mana jeung si Gareng? Teu milu. Aya nu pang solehna anak Semar saha? Oh, kabeh oge. Arurang ajar. Nu pang jahatna aya. Jahat nu pang gedena. Hang Cikal. Eta salah. Nama teh. Aing sangat jahat aing. Bener ngaranna mah euy. Mamatak abus ka pasantren ieu tong gede bohong ka panggih. Ulah gede bohong. Halo. Tah. Aing geus ka panggih bohong kieu kuring teh geus ngarumasakeun salah bakal panggih jeung Gatot Kaca. Bakal. Iraha geus waktuna panggih. Heeh, geus waktuna mah iraha. Dagoane. Kitu. Eta cengeunana teh aing bangsat hayam, bangsat nyok, aduh. Sabar. Kari awewe. Sok dagang awewe. Di mana kira-kirana abdi panggih jeung Gatot Kaca ki? Apa nuju saung ja? Anjeun bakal panggih jeung Gatot Kaca engke tu Gatot Kaca teh keur lalajo Saemara. Wai. Saemara di mana ki? Kiduleun ieu tempat teh aya nagara di dinya aya Saemara Putri. Jago di dinya teh keur ngadu gelut ngadu jago. Saha nu bisa ngelekeun jago ta eta nu bakal kawin ka putri.
Gatot Kaca teh didinya keur lalajo. Alah, kinten-kinten sabaraha dinten di ka itu kana 2 poean. Lah, nu kacuy euy. Pasti. Aya tipu hajah bi ongkosna meuleuh. Heeh. Alhamdulillah euy. Boga ongkos manehna mah. Nya tinu nyawer bieu. Barisan ngigalnya euy. Heeh. Siapa dulu? Tah kitu, bade ka itu ya. Jadi Bade ka itu dupi jalanna ti dieu terus ngidul kege aya. Natrat ka itu jalan. Saya tuh bade ka itu kulan kaki nuhun kana pituduhna. Nagara naon teh? Tirtadahana. Ngan lamun de ka itu ieu pun anak oge bade ka itu. Kersa di sarengan pun anak. Kang Pala. Entong misah we kulan. Nah, atuh nurut-nurut ongkos, kumaha lamun direkan adina ke sia? Lain level gitu kan. Atawa sia direkan indungna aing bapakna teh suri najis teuing. Lain level. Tambah wirang ge aing di jalan. Geus level tuh ja. Muni gengsi di luan teh. Bakal bibirang di kolong panggung. Teh nyo jeung ololeho di situ. Upami kersa di sarengan ai keur jajan mada makal loba ieu budak teh. Ai kitu onaman. Itu omanan beunana. Olo we duitna. Kayak geus beak duit orang suntrungkeun ka susukan. Atawa campelak mah goreng adat di jalan nang kodaran sekalian. Tenok di tenok. Nah, kacida pisan geuleunana teh si eta kaing. Tong sok gitu bapak namanya ahun geuning teh ya aing lamun boga anak itu geus ngagantung maneh nyaah kade pamikersa di sarangan kunuhina mangga sareng upami di ditu pun anak aya kahayang tong dihulang hayang naon wae gugu we ku salira ulah dihulang. Ya bodoh dah tuang putra teh mah. Iya. Hayang teh di jalan hayang ngakan tai garing. Di wawalan we ngatingalikeun. Bener geuleusna teh kali. Geuleusna hayang baso dihulang. Tai garing. Sakalian dua. Tak kitu cir. bulan. Geuning tah aya batur jigdik. Lalajo saya marah mah. Bade apa? Kadar ongkos menta we ka Nuhun. Mudah-mudahan apa selamat. Usir tiasa wangsuli ka dieu. Heeh, pek. Mang Cepot Bang Dawala. Hayu jang teu naon cir. sing sehat sing Nya, Kang nyebut mang. cir. Euy, Ini kontan. ini kompak. Cir, euy, cir. euy. Cir. Euy, cir. Euy. Allah. Nah, jadi dibalik kata cir. Cir. Ai, Cir. ai, Cir. ai, Cir. ai. Ginahan euy. Sing bakak kayaknya. Cir. Anjing. Ditampilin sia goblok wae. Da eta tuh tah. Jadi nemongkeun geuleuh tadina. Tak kitu dekat tingalieun atuh ku batur oge. Meuli hayam satalenan. Di Paraban ku bakatul. Lamun hayang di ajenan ka batur. Itu tongahina kana kumaha teh. Ajen bapakna. Apunten kulan. Apa? Injik atuh geura ini. Nunggu kurang ya, apa? Kaburuberan Ayo Mang Dawala. Silo. Ayo jeung dewek cenah naon? Bunga. Tusudi deui. Ayo Dawala. Mang Dawala. Aing geuleuheun euy. Kakang mah tusudi. Da eta tah kitu. Tong borok kitu pan kacamata agama ge. Maneh kudu eling ka kami, itu maneh heula pan. Di mana maneh geus eling ka kami bakal eling ka maneh gitu. Nyaah heula ka batur gersa.
ke di mana urang nyaahan ka batur-batur ge nyaah ka urang kitu urang heula ki atuh abdi bade permios ki nuhun kana penampian aki di dieu kasayan aki mudah-mudahan tiasa tepang deui abdi mangga wilujeng deui assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes Cir, buruk. Reret ari rek diuk. Gawir meuni jero. Rurat reret ari rek diuk teh. Bagja dengan di Bagerang. Jauh kene Cir. Mang Cepot, Nah, urang hayang diakon. panting sakoing. Cing tong sok itu teuing ka anak batur teh. Muni leuwih-leuwih ti ka anak tere. Cing. Koreh dina hate teh rasanya ahan dedehan teh. Kadang-kadang nu dipikang ewa ku urang teh engke kaharep nulungan ka urang. Ikhlaskeun ridokeun. Hate nurani. Geuleuh kururupaana na aing mah. Jeung eta ku campelakna we deui. Alah. Hayang teuing aya walungan jero poe disundrungkeun da. Ulah. Mandeg satengahing marga. Mandeg satengahing marga. Marga. Jauh kene itu Cir. Nah, urang ge can nyaho. Suka tengus. Budak kene. Hai suka tegas apa selain teh Cir? Acan. Hai sering hayang lalajo saya marah teh. Oh hayangnya atuh da sarua urang oge. Nya ge kieu bentukna aya rasaan. Rasek bejana. Ulah ngerakeun ke sia di ditunya. Moal. Ngerakeun di kadek we tingalikeun. Jeung eta Cing tong sok kitu teuing ieu. Ka anak batur teh duit tuman bisi baong. Peperihan ku bapana teh diwarah. eta duit PHP-keun kakang gitu. Pugus waspada ieu budak teh. Ilmuna teureuk pasantren mah ulah diheureuyan. Nya kumarupa jelema mah. Ulah ningali rupana. Pangeran ge pan kitu. Mun teu na pangeran ka manusia teu dumasar kana rupa jeung pangkat, tapi gumantung kana bersihna hate. Pangeran gitu teh kebersihan. Kek hina si Ucir teu ngalawan geus sok. Lain aing indungna euy. Mikiran indungna hayang naon baheula. Mikiran indungna ye. Atawa meureun keur orokna digali doser meureun. Atawa keur indungna baheula meureun keur nyiramna hayang bajai. Atau yang bangkong korodok. Alah. Pantes ya euy dewek barang nepi ka itu lajo sae marah Gatot Kaca keur nanggep harigu we. Hayang geura panggih he aing tuh. Resepna lalaki perang. Gatot Kaca teh buronan teh, buronan akang. Heeh. Si tipis. Gatot Kaca teh jelema teu normal.
Nah, Siki kanyut dengan hiji sing kabina-bina Sanglir. teu kudu diomongkeun nu kitu mah atuh. Lahirnya ke Tarungkeun. udah diomongkeun nyeun ada naon euy kade ah tingali geuning itu dina rungkun teh makhluk wungkul ada Mang Cepot sieun. dah teu kudu ku urang geuning urang parabkeun ka begal heeh Mang Cepot sieun. Mang Dawala nyumput kaitu nyumput duit dihapekeun duit. Sieun Mang Cepot. ya sedibikeun ku aing Sieun nyumput kaitu nyumput turun ke hati aya jelema alah amit bangsa naon ieu nya urang Kamerun meureun moal kitu teh anjungan irian mah Atau di Papuak. Papuak nu gini Sampurasun rampes di kemana maneh moal wisen bade naroskeun dupi jalan ka nagara Tirta Dahana teh ka dieu lempeng terus ka itu terus ka itu terus ka itu ngan di ditu bakal lieur nah bakal lieur kasusukan gede anu larasek ulah ieu teh abdi teh bade ka nagara Tirta Dahana di kemana-mana ke kumaha maneh we da mah urusan maneh nuhun kulaan aya kitu ieu tempat daerah kakawasaan kaula lamun jelema ngaliwat ka dieu kudu dipajeg sanajan ngaliwat karek salengkah oge nincak ieu tempat kudu mayar ayahnya di nu kieu pungli Oh, aya wae. nya Aya wae di leuweung ge. tah kitu euy sugan teh kana truk we wungkul pungli teh nya wayahna euy bikin harta kekayaan nu dibawa jadi maneh kaitu ulah mawa naon-naon duit sagala rupa pokona barang berharga we tuna di dieu kahiji pang-pang nama bisi boga inek
Ini cenah. penting isuk seberapa kira-kiranya Sabarat cenah. begal TAA begal ari kuring mah jalma teu boga naon-naon kuring mah di lemur oge heureut pakeun pungsat bahan dia eueuh ragap teu aya kami itu orang miskin mangat ya sadirah-rahan ulah abdi mah ka itu cerek usaha ieu oge rek biasa we kanu seueur nu lalajo abdi teh Cangkang aqua. dek dagang-dagang aqua di ditu sugan aya nu beunghar boga aqua abdi rek mang dagangkeun ulah nyen rupa-rupa alasan duit keluarkeun bikeun atuh kanya jeung tibatan cilaka mah ditabungkeun tadi ti ibu hajah pan dibere ditabungkeun di mana tadi RT mulai itu tadi Bukaan bulan puasa. wayahna pasrahkeun duit aing ngajeng tibatan kudu masyarakat mah kajian gelut ya moal kuat loba baturna lah kumaha engke we leu kuat jeung jeung mah leu dek dibikeun moal wah anjir nyampeurkeun ka aing bari molotot hei jik tua-tua saja didinya ulah ngajago tak ke jelema ieu nah ieu teh jelema teh jawara jelema ieu teh keur nguriling neangan tanding anya serang neangan lawan saumur hirupna sanyahoun digetih sorangan garapek pacakan gagor teh silahna kulingis kuat modar kuring oge bener teteh saya Yahudi nah siya kayak nyebut Yahudi aingnya ho siya tara sholatnya rek sholat yang ente kumaha aing ya tuh memawakan sholat siya teh agama naon siya haji lain Islam aing mah monya Islam ngabegal dari ngabegal aing memajek Profesi. menta aing mah dasah menta mah heungan maksa bongan teh dibikeun eta teh begal ngaranna kumaha sia we aing mah teu ngaku begal sia nu nuduh begal ka aing Profesi anu penting maneh wajib bayar pajak di tempat ai teu gablek tong nyeun rupa-rupa alasan kudu boga. jadi lamun dewek teu mayar teh dipaehan nah eta lain pagawean umat Islam teh kitu teh Oh Islam. hampuraan umat Islam al islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi hari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeuna mikir hilaing nah si terik dakwah datang gede teh diondang goblok Ayang diberi. Ayang diberi. aing minta duit Ayang diberi amplop. kalakah mere dalil sia teh loba di aing oge salametkeun kuring moal lamun teu mikeun duit mah haling dua haling lihat haling Aling. haling bisa ka Sebrot getih. sebrot getih ya Aling. Bener. kade sing hati-hati sok sia ai bener medek ngalawan na teu nenyo dina rungkun balad-balad aing dek sabaraha hiji sok dangokeun lah Teunung kan. moal ngejat satu yang beas aing Gede purina ya. bener sok sia Tangga pikinya. Oh, pegang aja no. geura tangah sia ka galangit tungkul kana jukut maksudna pileuleyankeun dunya dua papasangan kulon wetan kidul kaler berang puting hodong hiji poek sang salah bener awewe lalaki
Hari ini adalah hari berakhir perjalananmu. Hari innalillahi. Ieu teh hari innalillahi bagimu. Alah kumaha we lah. Modar sia sok. What? Saan euy. Wait. Ya. Anjir najong euy. Najong euy. Hebat. Sok sia. Hayangnya. What? Musik sia goblok. Dek kumaha ieu iya. Alah euy. Luar biasa euy. Disangka ieu leutik-leutik jelema lingas ieu ya. Tong disebut murid Abbas aing teu bisa kitu mah. Saya. Oh. Yang nya. Woi. Alah goblok. Aing ti keburu beungeut aing ngana tai muning. Hakan sia. Lamun aing teh buru-buru ka dieu modar sia teh deuleu. Lain pahlawan keberangan. Alah, salamet jang euy. Salamet Mang Dawala. Heuh. Aya pitulung teh. Di mana nyumput? Di dinya deket batu. Dina rengkeng teh. Lamun aing teh buru ka dieu silakan. Aduh. Lalu patanya. Sieun tak ku aing. Nu matak ca oge. Kudu ulang tarima, dekeun duit PHP-keun di aing. Aduh. Alah. Buru-buru ini, Cir. Di mana Siling Salamet bisa nyumput tuh, Cir? Di lebak di dicu urang depa we. Heuh teu kapanggih. Henteu. Heuh syukur. Syukur euy. Hayu buru-buru sia urang nobros ini tengah jalan. Bahaya deuleu sia urang dua urang ieu teh. Iya. Loba teh. Ceuk aing oge nya. Nguatang teh datang ka lemur boga naon Siling. Aya entong. Pun sih. Heuh bikeun ngadeweknya. Tong lumuh teuing. Aya monyet. Peke monyet mah kukut ku Siling. Mang Cepot. Hayang beunghar. Hi puguh euy. Bapak Uing. Heuh panita teh. Heeh. Naon? Butuh buuk. Butuh buuk. Heeh. Hiji buuk dibeli 200 juta. Kusaha? Ku Bapak Uing. Pan boga Kang beunghar ngadada. Oh, dek kumaha sia? Heeh. Nyaan sia teh. Heeh. Dewek diteun dewek loba pisan. 200 juta hiji kontan. Buuk umur sagede kumaha? Biasa buuk gede. Bisa mahal gitu? Nganeangan buukna anu sipit. Blok sia teh. Dewe teuing sia teh. Setan di mana ya buuk sipit? Ngeledek di mah. Teh buuk sipit cenah si goblok. Katipu aing aduh. Aing wani ngaheureuyan disebut beuki geuleuh aing ka si goblok. Luar biasa euy. Alah, jang ustad hebat nak itu adalah Kang Haji mah resep pisan mah teu tinggalkeun nu ngapoekeun rajo. Tibu budak Kang Haji mah resep aya adu-aduan kitu loh. Cul dagang tahu. Hai rasa Kang Haji. Ilmu naon eta jagonya teh mun sakeak-sakeak kitu. Wah, ora-ora tuh.
usikna jeung Ustad usikna eta jago persis usik Kang Haji keur ngora urugana teh kitu tagon Tanggogon alah tuh ya loh eta sia usikna ulah luar iya hidup ya nah ya nuata ku Kang Haji diajak yang Ustaji mengulu kutek di imah we diajak teh haram oh haram da teh judi ya mah palwa mana haram lah ya mah nyalametkeun negara ieu teh dipake lapangan papasean perebut awewe nyai saya maragi mah pan urang teh lalajo bebas tuh bisa seri kan urang ieu mah haram aya seni diharamkeun padahal teh banyak ketawa we tah eta teh jang Ustad nu kitu teh ngan ngulu kutek di imah teh kurang gaul teh batok ulah kotokeun Ustad kotok teh segala diharamkeun ulah jadi hakim hidup mah kau jadi hakim loba pagawean dengan hakiman batur we hai manawi teh rame ge tukang Haji wah matak teh ge gaul ulah kotokeun gitu dah oh judi eueuh ngulut we di imah matak Kang Haji mah senang jeung Ustad ngulewut teh babari kolot matak yang Ustad buru-buru ka tanah suci tepira turut Kang Haji umroh itu kira ge terus sarap ya ngapoe yang Ustad isuk-isuk ini mangul pacul ka sawah kesang bobolokot coba jeblok ya lamun mulih ti haji mah ti Arab moal macul moal capek senang geus jadi haji mah tah Kang Haji tanyakeun Ustad naon senang kumatak didoakeun buru-buru yang Ustad sing buru-buru ka tanah suci nya amin gitu ya Ustad tanyakeun atuh syaratna naon Kang Haji mah aya ngabejaan mah heula cenah lamun buru hayang buru-buru ka Mekah di mana reng saya salat tahajud deh surat Al-Ikhlas hiji surat Al-Baqarah surat Falaq Binas jeung surat Tanah eta yang Ustad hayang ka Mekah mah percaya nu matak balik ti Mekah mah moal macul deui sabab naon sawahna dijual itu jabalan alah eta jagona mun waas kitu eta usik jabalan eta palebah pasang kieu tah eta jago pasang kieu diserang dibawa ka dieu alah eta dibawa ka dieu ti dieu teh asup siku jang Ustad meni dak eta jang Ustad luar biasa Kang Haji mah waduh Kang Haji meresep kana seni nya ke balik di Mekah gitu kan mulakana sok kayaknya ngan omat ya Ustad lamun di ka Mekah ulah musim panas ripuh kudu musim sedang kudu musim mujeuhna gitu Kang Haji wes ngebejaan Kang Haji mah ngan aya ngeunahna musim panas oge da musim panas di Arab mah jang Ustad nepi ka 45 derajat Celcius panasna teh demi Allah kitu jang Kang Haji la ilaha illallah urang teh lamun lempang teu make sena coplok teh kulit teh ku panas-panasna moletek kitu la ilaha illallah
ngeunahna musim panas teh eta nog teu kudu digoreng. Henteu kudu digoreng henteu jeung Ustad. Di ditu mah nog eta teh ruangan ku keusik. Asa kajejek. Mun kana teh. Warungana teh kitu, nah heur cai da, kari ngagunukeun batu we wungkul, teu kudu make seuneu. Tuna we teko teh euy sia teh cai jam-jam. Teu kudu make suluh. Asak bahe. Anggus tong didengekeun haji kitu mah jeung Ustad. Warungana teh. Lauk asin, teu kudu digoreng. Tuna we luhur batu di teu ada panas saya atuh. Asaku ucing. Kucing cenah. Nah, da teu kudu di Arab kucing di dapur kuring ge kucing. Gitu. Lain karohan bener eta ucing. Yang Ustad meuni teh seuri-seuri. Lain ya. Kaget we ya mah. Teu kakoet. Gitu. Ke dupi Kang Haji tahun sabaraha nya ka Mekah teh? Kang Haji, insyaallah 2 tahun deui nya. Acan ka itu teh acan ngoyo. Mandawala naon pangdaftarkeun we ih Aya kebebasan. daftar naon sia teh pangdaftarkeun Mandawala urang aya kawin ka saha sia teh kawin ka putri itu nukur disaemarakeun Ai kitu? nya pangdaftarkeun saemara teh bebas saha wae urang mana wae bangsa naon sanajan budak angon asa bisa ngelekeun patih eta bakal jadi minantu raja Mandawala. Meni keur dieu sa otak teh. Sing mikir sia teh. Mikir naon meunang mikir teh ge. Ya, sing ukur kakujur. Itu teh putri raja anu salilana diogok ku harta kakayaan. Sia datang ti kampung bari jeung heurepakeun pungsat bihaneuk ku ragap teu aya. Bari jeung rurupaan teu sarua jeung batur sia teh. Hayang pecet deui. Mun ka entog pantes ya mah. Adon sosoroh mereka. Cintong sok kitu. Da hayang atuh kuring ge bogoh. Normal. Bogoh ka putri ngan kuring mengukur ka kuyur. Nalipak maneh hartina teh. Maca kana kaayaan ye sanggup marabanana sia. Lawara teuing. Mandawala tulungan Mandawala pangdaftarkeun Mandawala. Hayang modar. Hah? Jago-jago teh dararatang ka dieu eueuh nu menge deuleu. Raja-raja teh teh lain jelema samanea. Hayang leuwih pasiksa. Sing mikir pangdaftarkeun Mandawala tulungan Mandawala. Uing hayang kawin. Ari hayang mah da normal. Dewek teu nyarek aya hayang mah. Manusiawi teh mah. Hegae ai bogoh mah. Hasiang ada sasara koyor. Awewe teu kapimilih hayang sia paeh jadi siit. Hayang hancur sia teh. Lalawara teuing. Tulungan Mandawala. Naon lah? Iya gerak duh nah si Ucir. Akang ngerakanya Kang. Sieun bae jadi cingceut. Naon? Eta si Ucir. Lain Meni ganeng naon. dapur euy. Jangan saha, jangan naon. Jangan sangu goreng. Aya di lapur kunaon. Milarian juragan Gatot Kaca teh lain yang ngedompet eueuh. Ada isuk-isuk balik deui. Mangkaning KTP
bayangkeun usia kecerek Gatot kaca eueuh Aisyah naon ya ribut jeung ucir eta kahayang si ucir pikasirieun ngrepek tanya naon si teh jeding Ngomong kumang cepot Mau digugu hayang naon tanya ngrepek pikasirieun hayang naon Mang daftarkeun Mang cepot daftar naon daftar ngusup Wih hayang kawin ka saha ka putri putri mana eta bogoh ka putri nu keur disaemarakeun dibekok sia ku aing meni naker kahayang teh sia ai ku kituna mah da norma meureun aya kahayang heuh teu mikir si goblok ge ngeunteung aing nu kasep teu wani Wajar teh ganteng Mang daftarkeun Mang cepot hayang kawin didenge teuing atawa daftarkeun daftarna ka Panyara geus tong ka mana karep sia ucir tulungan Mang Dawala hei sia ya maneh teh milu saemara digebuk ku pejago pusak aing balik ka lembur ditanyakeun ku bapak silaing cenah beuneu ka mana tah nu bakal katempuan nu geus patut atuh bejakeun kitu eleh gelut lamun nya jamaah Royam ngomong na aing mah hayang daftar hayang lulus saemara hayang kawin ka putri seseup ya tah kawin mah jeung bekok lain jeung awewe acida eta tah wah secara kojor woi hayang modar sia teh lalaki daek ku daekna disurakan aing mah mending beres angah geus we euy hayang modar mah di imah ngagantung maneh euy beres masina cara sila lain mana si Ki Kanyu teh tah ieu lalaki anutna punung jeung sok hayang nyaho heuh ngadon secara kojor kumaha engke we nah memang nu ngatur nyawa teh sila lain mangga diaturan lagi pada daftar sumuhun lagi sampurasun rampes pantasna teh nya aing daftar kieu jo corowok dawala montong Gatot Kaca pugu eta nu diarep-arep mah sabab paningali mah dipusirkeun ka tengah pasti sugane atuh nya saha abdi ulang bade daftar sumuhun kakasihna Agnes Monica sama idola saingan mah dicureuleuh Agnes Monica teh penyanyi sumuhun nyanyi naon wae
seueur nyanyi nama Quran lagu-lagu nama Bangna lagu siu. nya mapai jalan satapak ngajog-jog kaki hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang Hujan angin. lain Agnes Darso teh mah hayanya Darso meureun Almarhum. apa orang dia ka Darso nya leres itu pada daftar sumuhun kulan iya teh lain daftar ngusuf kade iya teh nyangkut nyawa iya sumuhun eta oge bener teh galana teh pati siap kulan di mana lagi teh abdi di Tutugan Gunung Parasu kampung kulan kakasihna teh Agnes sanes oh cing laras atuh saha dawala sumuhun nun dawala teh singkatan dagang waluh lah nah ieu teh payu moal bogoh ka putri dan normal nuhun iya teh kedah ngelehkeun heula jago saemara terang pulang dina waktosna saemara dupi daftar bebas asal wani teu kedah mayar henteu duh makanya si buncir geus mere duit ka aing bae keur aing nya lain loba si buncir duitna hiji teu kengeng nyanak pakarang naon bae oge siap kadua teu kengeng nyolok panon sareng najong larangan moal katilu teu kengeng aya tungtutan di mana aya kacilakaan semplak tak potong leungeun beh ditunan nepi ka maot tapi kudu bebas ku cara hukum saemara aya tamihan ti kaula naon upami anjeun cacat diasupkeun ka rumah sakit ku kaula dibayar ku kaula sae nuhun atuh nya aya askes nuhun kulan den nya abdi oge dipasihan di lemur askes eta teu mayar abdi mah ka puskesmas ti saha ti Pak Aher Ahmad Heriawan Gubernur Jawa Barat nyaaheun ka abdi teh nya nuhun sumuhun kumaha parsia mangga iya anu daftar ya iya si soka dor aja dor itu hiburan kakasihna dawala nah ngaranna kitunya kakasihna teh dawala bulan dislekajeun oh semuhun ieu bade ngiring saemara parantos buleut tekadna mangga diaturanan lagi jago saemara jago kayaknya diaturanan lagi paman iya eta teh wanieun parantos tegalana tiga pati saurna ieu
bener nguntup ini nguntup saha teh abdi dawala kulaan nya tenang jelema namanya kade sing hati-hati paman dipikir panjang gitu geus dipikir panjang kumaha irung jelema mah setiap panjang irung panjang kawanina ge nya nguntup juga tega lara maksudna nya urang oko pigalan pati jeung kaula adu 3 ampar 3 saha ajeun jeung kaula hadiahna putri ngajak gelut teh ka saha nya nyen pan geus saya daftar samohon nya kadi perung gelut eleh kaula putri ka kono kelana kudu punggung pas alana yang ngajak gelut ka kuring naon maksudna wah tuh pada cianu gelo diterima gelo pada cianu kumaha itu jadi liar gitu didinya tuh mikir dina eleh lagi kuring mau wirang nganaon maksudnya ngajak gelut ka kuring oh apa nanya teh daftar lain daftar kuring mah mang daftarkeun mang daftarkeun samohon tanyakeun atuh calo dieu teh aya cicing di kota tapi kampungan di dinya mah calo cing makan paman kudu beres heula ieu ieu ngalilieur jelema teh ieu di dinya nu lieur ajak gelut ka calo cing mikir ini jadi menangna ge moal kawaragadan awewe teh tah kuring mah tukang tomat manya kudu bisa maraban putri da beda meureun parabna ge anjeun teh datang ka dieu teh mang daftarkeun sieun daftar mung anu gelutna lain abdi oh anjeun teh calo abdi teh aya wae nu kieu aku mah we sama saulah maling da dititah kuring mah jadi anu bade gelutna saha buncir ngaranna teh budak buncir pan buncir teh bucitrek budak nya ai ngaranna nya budak buncir si ucir eta nu rek milu saya marana teh samohon geus eta ngecek bawah ka dieu euy ka dieu bawah tah eta nu diikat meureun euy percaya tama jawara tama hidup nu diikat hidup oh iya Pak Kinten ngaulat anu rek milu saya marah teh ya anu milu saya marah aduh ieu teh lieur kieu ieu teh kumaha jelema teh ieu lain eta si ucir bawa ka dieu nah tuh si ucir kitu lain aing bawa tadi ngomongna cing tarik ari ayeuna mah teh judi balik deui panas keprok cokot cing ai dia kade sia nya ceuheu aya tiluan loba kadina kena menudah lalap tah euy atos didaftarkeun geus sakenya kari perung hoi anu merek milu saya mana teh ieu tah ieu kulaan aduh nah ieu bebenyitkeun aya gelut dawaniun ka hayangna
punten sakantena pangodarankeun urang ieu. Dong sok kitu teuing karunya. Ya. Ngaran maneh teh budak buncir. budak buncir. Heeh. Aduh, ampun sumuhun. Sumuhun. Heeh. Alah ampun, punten eta bulan teu disakolakeun budak teh. Nya. Sakola ngan daftar unggul, sakolana mah teu. Nya. Tukang gambar Lila. Ngaranna budak buncir. Heeh. Muhun. Muhun, heeh. Dan nakal. Sekolahnya pikir Bogoh maneh ka putri. Nya heuh. pikir bang. Sumuhun. Ya. Ana mah kali pepatahan antep. Moal semua. Bogoh pisan ka putri. Nya teuing. Tak kitu ulah ieu teh. Pek tanggung jawab sia geus kitu mah. Cir. Ah, nuhun Mang Dawala. Mang Dawala ke balik ka lembur. Naon? Aya sapatu uing halus teh. Heeh nuhun. Nomor sabaraha Kang Dawala sapatu? 42. Tanya aya 42 ngan sabelah kan bae. Kan bae ngan ditingangkeun ka sia ku aing. Tanyakeun sabelah deui ngamana gitu. Sabelah deui Ka Pancong. tak kitu pulan. Tega lara tega pati. Parancos tegaeun. Nun. Mangga diaturanan linggih ka jago samar paman. Iya. Iya ya. Datang-datang hiburannya tuh. Iya. Eta sih. Aduh nyaah teuing. Kumaha ieu teh? Da teu tega neungeunna ge. Nya tuh eta mah eta ngahiburu nonton we. Iya. Ieu meureun bapana ieu. Henteu abdi mah tatangga dekat. Nya. Upami abdi teu hir teu lahir. Abdi mah dongkap ka desa teh rek nagih. Lagi naon? Abdi teh dagang suuk. Dagang kacang teh eta teh nganyuk teh budak eta teh. Dan mayar ka abdi. Saha ngaran maneh teh? Budak buncir. Budak buncir. Oi. Lain. Bogoh ka putri. Nya heuh. Tega lara tega pati. Siap. Teu mawa pakarang. Henteu. Heeh. Jadi dina awak maneh teu mawa pakarang. Mawa 2. Naon? Nu gelo. Nya cek aing oge podaran teh si goblok. Tita tadi di podaran sia mah. Oke ngalunyak. Gini dina hatena maka aing teh ngaon gelo sia teh teh. Heuh. Cikan sok atuh. Panisia, hidup. Hah? Eta nu duaan. Sana. Irit ka sisi lapang. Mang anu duaan, Mang Dawala. Abdi mangga di sisi lapang we. Wah, moal teu pada maledogan nu lalajo aing. Nya, ditu caket papangungan abdi mah. Nya caket tenda. Teu naon tapi salik. Sumuhun saya mangga. Bari nyaketan papangungan euy. Aya tukangan putri tadi euy. Deuh, make kabaya. Nya. Ngini anu ngagupayana mah nu genutna. Heuh peke nu genut mah kerja. Mangga mekar. Siap budak buncir. Sok.
mangkar mang sae pulang da kahayang maneh sir pileuleuyane jeung aingnya bisi teu pangih deui ya Mang Dawala nuhun kana kasayan Mang Dawala mudah-mudahan eta kasayan teh cing jadi ibadah Mang Dawala ulah cara si cepot hatena goreng wae ka urang modar ya goblok dah kumaha oge kuring teh da geus kapiheulaannya ngan ulah nyalahkeun ka akang di mana aya naon-naonnya bapa maneh moal sing percaya heeh nganga ulah tarik teuing ngeungeuna nya toelan nya ya karunya kahayangna gede ya permios los ya ayo Mang Cepot doakeun Mang Cepot innalillahi wa inna ilaihi rajiun diheulakeun ti ayeuna aing mah da geus nyawa teh bakal modar heeh mun kitu Mang Cepot ka urang punten jago punten ieu pamodarankeun keun amplop apa neuri sebel ingat lah wilu jeung modar euy modar sia anuju sia lah mau di ruang ku aing paena ge diparabkeun sia ka mau geuleuh aing atuh dah Watir Kang alah hampura cir dabonganna kahayang si laing da eta tanu di kopea da nu kitu di daftarkeun atuh nu hayang pada maledogan eta tadi oh kudu lalajo pajarkeun teh eueuh kakarunya nakeun pengumuman ka sadayana eta si bunsir teh eta teh pun adi teh pun adi adi sim kuring pituin anu bongso Cir aduh mengenang urangnya Mang Cepot heuy omat siap mana ke aing cir nun hampura cir tina sagrapa kasalahan aing saya teh nu baledogan euy cir teh sangka teh sini aya nu maledog ka aing ka sah euy teu sangka cir maneh teh meunang kitu alah goblok hampura aing cir halo kumaha ya Parsya ieu teh pun adi budak buncir teh kuran ayeuna mah ngaku sia iwa ieu mah munafik ya pahlawan kaburangan tadi mah geus innalillahi loh pahlawan mana ieu mah bangkong geus atuh geus tong digoreng wae engce cir eta pamajikan si laing itu putri teh geus jadi pamajikan si laing ai kitu aya buta deuleu nyorobot ka papangungan buru-buru tulungan sia nyaan heuh aing ngimpi teh ngimpi ajaib Kang lain tapi ka bengong gitu si Akang kata si meuten nah merong kasih cerita ye aneh aku pengajianana aneh tapi Kang ngahuleng gitu era ku kasomongan aing naon basa aya begal teh gini naon heupan areueuh barang datang urang teh kumanehna diamuk beureun aing era demi Allah era ku si bunjir kapagi hate aing aduh eta jeung dibekok heeh lain itu tulungan buru-buru bantuan si ucir
Tulungan mah iya beres menang awewe aing euy wah anjing teh kari gegedohna aing ya bangsa Rabu. Akang dagoan aing batur di pangku ari aing henteu nya ngerupa kieu awak aing mah seksi Bener. kabina-bina teu percaya sia teh ka aing tah kabina-bina teuing teh sakantenane abdi bege pangrapalan rapalakeun ieu bulan nya kenge jodoh Kalian ya. tapi kageus eueuh ka era si ieu nya hayangna tarik teuing teh Gimana? dumeh eta meureun geus meunang saemara ieu teh ngeunakeun si buncit teh punadi ulan nya ayo nama ka urang kitu Bener. tadi ngarasan dia cing anu ngeunah kumaha carana nanaonan ieu teh jeung mencet susu deui Batur marah. ampun Batur mah sidang ieu mah nyawa susu. coba batur sidang ieu mah nyaho susu aya eta anggota DPR batur sidang ieu nyaho video porno Samuda ieu meureun siapa? Batur sidang teh nyawa eta dicocok teh hideung. lain sini mun ngajeri pira dicocok aing keur ngalamun euy duh da teu kadenge nu sidang teh euy ieu nu kabayangkeun teh susu neng init buru-buru init neng umat ulah bebeja geus beunang umat Ulah bebeja geus dikit. Ade ulah bebeja. Ulah bebeja-beja. ulah bebeja ka si ibu berlen aing era nenengan Gatot Kaca di gugubuk aing nenengan cai nyuk curug leuwih nenengan seuneu mamawa obor Jangan sanggup membawa suhu. siapanya ngajugjug kidul kaler keneh gan hapunten gan nah atuh agan ngono lah Leuheung mana Wot kan sa nu bangsat hayam teh kan nu bangsat senal teh saha itu tetangga abdi Tetangga dekat. ayo sok ngajualan awewe teh saha kan nu sok ngajualan awewe teh saha tetangga abdi deui Pot kan dik ngebekok deui ka aing moe Era menurut kamu. Pot kan ngeunah nyawa susu teh ngeunah kan edan sia
Kapangi aing aduh era kan tung di beja-beja kelanan mang ampun kan mari disik-sik di jamasya dicacak di walang-walang abdi nyangakeun kan nuhun kana perjuangan maneh Bot dan nuhun kana perjuangan maneh kan ya begal teh ku agan diamuk keparisieun ku maneh ku agan lain ku abdi meni paingan atuh Gusti naon panita lamun datang ke urang tengeulan ku urang nah bapak aing teh moal urang abuskeun ka sumur ayo urang siksa euy kabina-bina teuing ka aing nyilokeun nuhun agan kumaha susu minggu sih goblok untung dialingan wae atuh aing era rupina ti rombongan Giri Harja Tilu lalampahan budak buncir urang dugikeun cekapkeun duwi ka dieu hapunten tina sagoro pihak kalepatan salamet nu nongton salamet nu ditongton sakali salamet tetep salamet muga paranjang yuswa arageung milik sadayana